Urang teh selalu ka mana bae dibarengan ku Gusti Allah sadar atawa teu sadar. Justru ieu nu hese ge nyadarkeun diri bahwa urang selalu dibarengan ku Gusti Allah eta nu hese ge. Urang ngaji mimiti ngaji fikih kemudian haju ka belah dieuna urang ngaji usul fikih supaya mantep can kapanggih kesadaran teh. Bahwa urang selalu dibarengan ku Gusti Allah ai ngomong mah bisa tapi ngarasakeun sehingga sadar bahwa Allah teh bareng jeung urang, kehadiran Allah teh terasa di diri urang ieu nu hese. Cek Gusti Allah faqad ja'akumul fath. Maneh minta keputusan hukum. Wahai para kafirin, kufar, nyata bakal datang putusan hukum. Putusan hukumna kumaha? Bihilakim man huwa kadzalik. Dirusak jelema nu memang bener-bener model tadi. Jelema nu tidak mempersatu yakni memecah belah. Jelema anu bakal itu dirusak ku Gusti Allah lantaran mawa agama anu teu pararugu. Agama teu pararugu teh Yahudi. Agama nu teu pararugu teh Nasrani. Kanjeng Nabi turun ke alam dunia diutus teh bagal agama teh agama anu penyelamat, pemersatu bangsa. Agama anu lurus menuju surga Allah. Nu lurus di pengkol-pengkol, nu bener di salah-salah. Ku hari di negara urang-urang lamun bener-bener nyaritakeun agama nu bener moal kebal, urang dipencit. Urang lamun ngaluhur-luhur agama, urang ge negara urang di luar forum majelis taklim, nyaan urang gerak melalui partai jeung melalui organisasi. Wow, tinggal sebuah nama, innalillahi Haji Pendi telah wafat. Dan tidak ada mayatnya di laut, tidak ada di gunung, tidak ada, hangus. Beak, moal kuat diun. Tah ieu cerita Badar ieu mah kos itulah. Madak cek Gusti Allah faqad ja'akum fath, bakal datang pemutusan hukum jika dirusak maneh cek Gusti Allah. Kenyataanna bener dirusak. Masyaallah. Eta doa Abu Jahal kayak di fotokopi jangan diwiridkeun ku urang. Na'udzubillah min dzalik. Bahkan Nabor bin Haris mah ngadoana leuwih dahsyat tibatan eta. Di hareupeun Baitullah bari nyekelan muranteng karena Baitullah nyekelan nyana bari kikieuan di Baitullah ngadoana pohara jasa. Kumaha ngadoana? Allahumma in kana hadza huwal haqqu min indik fa amtir alaina hijaratan minas sama aw itira bi adzabin alim. Eta pendoa teh kira-kira. Gusti Allah, lamun bener memang ieu Muhammad teh datangna bener ti Gusti, coba turunkeun batu di langit atawa siksa kami. Tolong tuh coba. Eta doa kos kitu amat sih. Wiridkeun kan. Ku ari ge dibaraca ku Nasrani ieu dibaca Yahudi. Dia teu nganggap ka agama Muhammad. Teu nganggap nya mah ka Al-Qur'an. Ieu teh ditiru bahasa-bahasa ieu teh. Urang ngadenge jelema anu ngaluhurkeun Al-Qur'an dianggap pemecah belah bangsa. Deuna naonan coba? Urang ngadenge jelema anu ngajungjungkeun agama Allah jeung Al-Qur'anul Karim ternyata dianggap ieu perusak agama, makar malah. Masa ngaluhurkeun Al-Qur'an dianggap makar? Ieu horenganan doa si itu. Nyaek slek ka dieu. Tah, ieu cek netes ka hulu si eta. Ieu doana ieu, mantap coba perbanyak. Ieu doa teh kira-kira ya. Masyaallah. Tapi dengan berbagai doa anu optimis para kufar, tokoh-tokoh kafir termasuk Abu Jahal, Nadhr bin Haris, Sufyan,
lain jeung kehendak Allah, bahkan nyanalah anu dibinasa ku Gusti Allah. Tah ieu sebagai tahakum pangmemeleh ti Gusti Allah, gedoran ti Gusti Allah. Karasa ku sia. Wa intahau fa wa khairul lakum. Lamun marane areureun tina kakafiranana jeung merangan Muhammad setelah kekalahan anu dahsyat pemimpin-pemimpin aranjeun puara raeh 70 pemimpin kufar modar di Badar. Tetapi anjeun ayeuna sadar kesadaranana anjeun ayeuna nahan diri eureun tina kakafiran. Kuari menyatu jeung Muhammad, pemerangan Muhammad dengan marasuk Islam, nyatu jeung Muhammad fahuwa khairul lakum, eureun merangan Muhammad, eureun tidak kakafiran, ieulah nu leuwih bagus ka aranjeun. Tuh digedor ku Gusti Allah ya. Kerasa, tetapi awas. Wa in ta'udu lamun maneh baralik deui likitalin nabi, untuk pemerangan nabi, naud awas cek Gusti Allah, kaula bakal ngabalikeun deui bantuan-bantuan kaula melalui malaikat. Muhammad bakal diunggulkeun jeung dimenangkeun, maneh nu bakal areleh tangan. Hayo, dek kumaha coba? Dek arasuk Islam, eureun merangan, apakah dek merangan Muhammad deui ajur maneh. Gih, cenah kami mah lobaan. Walan tughniya ankum fi'atukum syai'a. Sama sekali moal bisa nahan golongan-golongan anjeun sakitu lobana. Bala tentara, prajurit-prajurit angkatan darat, laut, udara, nu sakitu lobana moal bisa nahan nolak sama sekali dengan kedahsyatan maneh, kehebatan maneh, dengan kalobaan maneh, kami mah bakal nurunkeun pitulung ti langit cak Gusti Allah, walaupun tanpa eta aing mampu, aing kawasa, tetapi ku aing deuk diturunkeun malaikat-malaikat bakal nyocoan hulu sia. Udah jasa urang terus kitu geuna. Ayo sia lamun deuk balik deui wa in ta'udu ankum walan tugniya naud wa in ta'udu naud mun maneh bakal babalik di berangan Muhammad, kaula bakal nurunkeun pitulung Muhammad, tetap ditulung, maneh bakal eleh dengan lobana tentara. Lan tugniya ankum fi'atukum syai'a, paedah setik-etik acan dengan lobana kuantitas bilangan mahai. Walau kasurat sanajan tambah ditambah de loba tetap moal menge sia. Bahasa menge eta. Bab wa innallaha ma'al mu'minin. Sanyana Gusti Allah mah babarengan jeung jelema nu marumin. Urang teh selalu ka mana bae ge dibarengan ku Gusti Allah, sadar atawa teu sadar. Justru ieu nu hese ge nyadarkeun diri bahwa urang selalu dibarengan ku Gusti Allah, eta nu hese ge. Urang ngaji mimiti ngaji fikih, kemudian haju ke belah dieuna urang ngaji usul fikih supaya mantep can kapanggih kesadaran teh. Bahwa orang selalu dibarengan ku Gusti Allah, aing ngomong mah bisa, tapi ngarasakeun sehingga sadar bahwa Allah teh bareng jeung urang, kehadiran Allah teh terasa di diri urang. Ieu lah nu hese. Ketika ke urang diaji ilmu-ilmu tasawuf, Kifayatul Azkiyah ada, Bidayatul Hidayah na, Minhajul Abidin, Ihya Hikam, diaji tinggal diaji, disurah tinggal disurah, lamun teu dilaksanakeun tetep bae moal aya ngerenyed setik-etik aja. Ieu bahasa wa innallaha ma'al mu'minin, saknyana Gusti Allah selalu bareng jeung para mukminin. Allah geus ngajelaskeun bareng jeung urang-urang mukmin ye, tetapi karasana encan aya.
urang teu asa dibarengan ku Gusti Allah ciri teu asa dibarengan ku Gusti Allah teu percaya urang lamun teu dagang asana teu dahar berarti kan urang teu percaya ka Allah bahwa Allah ngabarengan urang padahal Allah mah sugih ai Allah urang percaya ka Gusti Allah Allah maha sugih teu kudu dagang aya teh cenah dahar kumaha tah ieu eta lah pinarakaeun teh eta ko malamun waduh cenah urang mah bisa dahar ge pan ieu ku sebab naon kitu ngaranna digawe mun teu digawe mah teu dahar geus kudu baca 2 kali syahadat terus ya deuk dahar kumaha teh sia mah teu boga ijazah mantak sarakola sia ku ijazah mah ngeunaheun dahar babari digawe babari teu boga ijazah mah sia geus sararese kajen ku kumaha ge moal bisa dahar sia maca 2 kali syahadat sia ji sia ada urang lalagaan hirup taha make syariat heula sanggeusna syariat supaya karasa kehadiran Gusti Allah ma'iyah Gusti Allah babarenganna Gusti Allah jeung urang kanyahoan teu kiai cenah jelema lamun boga rasa bahwa nyana dibarengan ku Allah kanyahoan ubasi nganyahokeunana babari lamun keur lempang aya awewe nyana berpaling eta berarti asa dibarengan ku Allah izin ka Allah pan urang mah lain urang mah susuna beda jeung nu di imah aju bae kulitna keur rada lain deui jeung eta we herang barang ditanya ja orang Brebes tapi pun putih biasanya orang Brebes mah ja tukang endog harideung ieu aja putih terus bae ngahayal poho leng eta berarti teu bareng jeung Allah barengnya jeung nafsu komo lamun manggih nu ngongkok ada setik deui tolol teh coba malah ngadoa ka Gusti coba setik angkat Bloon eta kos gitu nah eta lah jauh jeung Allah hayang nyaho bahwa jelema deket jeung Allah ketika manggil larangan berpaling ketika nyana keur kidib nyana eureun ketika aya batur gibah keur ngomong keur batur nyana selalu eureun eta izin ka Gusti Allah selalu bareng jeung Gusti Allah larangan Gusti Allah selalu diperhatikeun di jauhan ta eta ngarasa bareng jeung Allah tinggal kitu bae eta mah geus lamun masih kene jelalatan keranjang matana jauh komo masih kena weaan tamak rombongan jurig sama kos gitu haji tinggal haji jurig sama kos gitu jurig sama kos gitu arese bayang bareng di Allah teh Allah lah ngajelaskeun wa innallaha ma'al mu'minin nyana make inna huruf taukid cek ngaji amil komo di alfiah berarti ulah cangcaya deui ulah mangmang deui yakinkeun sayakin nyana Gusti Allah selalu bareng jeung para mukminin tapi teu karasa teu asa dibarengan ku Gusti Allah nu mantak teu dikarasa dibarengan ku Gusti Allah lantaran urang nancan pernah ngawauhan Gusti Allah atuh lamun jelema teu wau bakal teu cinta lamun teu cinta atuh bakal moal mantep timbulna cinta itu adalah dari mata turun ke hati mata turun ke hati kajaokeun heula ku urang Gusti Allah teh sifat nu wajib di Gusti Allah nu mustahil di Gusti Allah nu jaiz di Gusti Allah waukeun melalui sifat-sifat tersebut kabladieuna urang waukeun Gusti Allah secara khusus Gusti Allah teh hiji dina zat teh hiji dina asmana hiji dina sifat teh hiji dina afalna setelah kurang dikanyaokeun beuki wau urang ka Gusti Allah ke waukeun heula ka diri urang waukeun ka diri urang mah horenganan makhluk ai makhluk mah horeng aya khaliq anu nyieunna Allah wauh tak ka urang khaliq horeng aya khaliq urang makhluk horeng aya khaliq
urang nyaho ka diri urang bahwa diri urang mah dhaif porenganan nyaho tah ka Allah anu maha kawasa nyaho ka diri urang horeng diri urang mah sapira urang aya awalna jeung aya akhirna nyaho bahwa Allah mala awwala lahu wala akhirah man arafa nafsah arafa rabbah kajahokeun heula melalui pengetahuan diri bakal nyaho ke ka Gusti Allah tuluy ku urang teh diteruskeun melalui tafakur melalui zikir melalui riyadhah melalui mujahadah melalui muhasabah sesuai jeung aturan-aturanana terus ku urang teh spesifikna diperhatikeun menuju ka Gusti Allah penting batur kerek urang mentang mata benta dalam rangka ngawauhan ka Gusti Allah cili-cili anu sok dipake ngadengekeun nutup para rugu kurang dengekeun pake ngadengekeun kalam-kalam Allah mata nu biasa pake deleuan sesuai jeung karesep mata kurang dipake le khusus karena maha kawasaan Gusti Allah tidinya kurang terus ditagadorukeun ditakarrubkeun ka Gusti Allah diurus kurang lelembutan nu aya di awak kurang sesuai jeung aturan-aturanana di awak kurang aya latifatul qalbi latifatul latifatul sir latifatul khafi latifatul akhfa latifatul nafsi latifatul qalb tidinya kurang diurus sesuai jeung aturan-aturanana leng-lengan ke urang teu pati ngurusan awak kuari mah ngurusan teh ngurusan batin ngurusan roh terus kurang ditafakuran dizikiran ditafakuran dengan sababaraha tahun tujuan urang eueuh deui iwal ti ka Gusti Allah la ilaha illallah anu dimaksud iwal ti Gusti Allah kege Gusti Allah wa huwal muti Allah nu mere ngagenyai hate urang eueuh dunyaan eueuh makhlukan eueuh nafsuan eueuh setan hiji be di jero qalbu teh Allah teu aya muatan nanaon lamun urang geus aya Allah anu hungkul di jero hate teh eueuh dunyaan eueuh makhlukan eueuh sagala bakal karasa kehadiran Gusti Allah babarengan Gusti Allah anu tadi dicaritakeun wa innallaha ma'al mu'minin sanyana Gusti Allah teh selalu bareng jeung para mukminin ieu bahasa teh kuari mah lain sakadar bahasa tapi karasa dibarengan ku Gusti Allah teh aya nu ngaping lamun kuari urang salat teh salat syariat asa urang nu salat teh lantaran Allah na teu karasa bareng geus urang make usolli make sejak kaula kadeun kumaha ge kitu bae salat teh capek usolli fardhu zuhri arba'a rakaatin mustaqbil ka sejak kaula salat zuhur 4 rakaat Allah eleh alam pelung mah bar kos gitulah lantaran teu karasa barengna Allah kehadiran Allah eueuh ngan sakadar disungut sebab kurang can pernah dilaksanakeun dedeketan jeung Gusti Allah bobogohan teh jeung materi bobogohan teh jeung benda bobogohan teh jeung makhluk Allah atuh nu karasa teh makhluk we bobogohan teh jeung khaliq mulai kuari karasa ngerenyet karasa kos kitu mah moal bisa dibejakeun hanya jelema-jelema nu boga rasa kehadiran Gusti Allah teh karasa babarengan jeung Gusti Allah teh karasa lamun geus babarengan karasa ieu mah lain nas karasa kuari mah lain bahasa karasa lamun geus karasa salatna ge geus lain maka sejak kaula jak karasa Allahu akbar karasa barengna jeung Allah salat teh maksud ka Allah kuari geus karasa geus moal aya kieu kitu Allahu akbar teh karasa
Diskulantaran karasa babarengan Gusti Allah di diri urang atupan meureun Gusti mah maha sagala-galana atuh rarasa anu urang eueuh eleh kumaha geus atuh eta mah sagala ruku sagala itidal sagala sujudna karasana dibawa ku rarasaan eta teu karasa nu mantak salat puluhan rakaat ratusan rakaat teu karasa Allahu akbar likum Allahu akbar likum Allahu akbar nikmat sebab aya nu mawa perasaan ai urang maka kara 4 rakaat gahayu heueuy diintip ku pamajikan bapak lu tuh lihat tuh mabok tuh mabok apa cak kadang mabok salat tuh bapak lu tuh ntar 2 rakaat lagi mati dah kelihatannya tuh maksudnya dibejakan gitu teh urang geus datang ka mana lamun nyaritakeun batur indah amat salat puluhan rakaat teu karasa lantaran lain nyana rarasaanna bareng jeung Allah atuh bareng jeung nu boga maha geus moal cangcaya ai urang capek urang mah dipaksakeun ge capek asa capek ngan capek-capek ge terus bae terus daripada aing mah da salat capek eureun lah cek teh capek salat aing mah ngadaguan Allah bae geus ka aing coba mawaan tah henteu atuh moal usaha henteu hayang kos kitu tungtuna mah mikung engke ngomongna genjang naon salat geus kos kitu sasalatan mah kos kitu tuh salat wasi mah wali sia salat henteu wa iddallaha ma'al mu'minin sanyana Allah babarengan jeung para mukminin ketika Allah babarengan jeung mukmin kasieun saha nu dihareupan kasieun japae ge bareng jeung Allah dihareupan ku urang polisi sapira polisi sarua jeung ngahareupan kutil cek walimah naonan sok jeung saha deui Tito lawan Tito saha deui leuwih ti Tito saha saluhureun Tito saluhureun ti Jokowi mah presiden sia mah aing bodoh dibawa bodoh ku sia oh kitu deui eueuh kasieun eueuh tah contohna eta Habib Rizik eueuh kasieun jajar bae aja teh sabilillah geus dikorban diwakafkeun awak jeung Allah guys pokona beres guys urang mah wakaf tanah ge cokot deui boro-boro nyawa ieu mah keur carita gagahna henteu nyaritakeun leumpangna politik teu nyaho ieu keur carita gagahna di negara urang aya nu gagah geus setitik sakitu aya keneh nu sejen gegara ragah can mararuncul atuh aya nu kuari tararapa keneh di Gunung Karang emang teu gagah ujianana ditunjuk doang kunyana kaluar seuneu aya korek apian emang kumaha kitu lamun Cirebon geus turun Banten geus turun maaf acak-acakan ieu negara Masya Allah bahkan gedena Banten teh dicekel ku para wali Allah tenar dengan Kesultanan Banten cuman inggisna kieu nu kukula geus dicaritakeun aya angin aya cai di Banten teh aya pasir batu berarti ieulah alat-alat jang perang nu nundukeunana hanya wali-wali Allah kuari kieu lamun aya keneh nu tapa di Gunung Karang jeung di Gunung Polosari ieu nagara sa Indonesia aman khususna Pulau Jawa aman tetapi lamun geus eueuh nu tapa di Gunung Karang jeung di Gunung Polosari dua hiji cai engke disaatkeun sama sakali eueuh cai atawa dibanjirkeun para rakyat mana saat
sama sekali baik kuarima kapan lamun urang ngagali tanah 1 meter 2 meter aya caian di Cikoromoy mah lamun digali aya caian terus datang kabelah itu batu Quran lamun kurang digali aya caian tamun eueuh nu tapa di Gunung Karang jeung di Gunung Pulau Sari saat sama sekali bae puluhan meter ke handap eueuh cai hiji nomor kedua aya cai mangan jadi kanyut mending mana maning eueuh cai sama sekali atau maning babanjiran coba pilih tuh sia mah embung kan kabeh ge tapah henteu Pak musibah embung Pak nah tinggal ditanya we aya keneh eueuh cenah kiai teh nu tapana puguh engge teu nyaho ieu bahayana ieu lain lalagaan Gunung Karang teh lain lalagaan Gunung Karang jeung Gunung Pulau Sari eta mah boga sejarah tah loba jelema anu hayang kaluhur hajut teu balik deui digegel maung ieu ge hiji nek dikaditukeun pakai tumbal Gunung Karang lamun geus karasa barengna Gusti Allah moal aya kasieun kajen kumaha ge sakumaha barengna Kangjeng jeung Gusti Allah sakumaha barengna para sahabat jeung Gusti Allah karasa babarengana saeutik eueuh kasieun saeutikan ge lantaran dibantu ku bantuan Allah melalui malaikat. Nah, hanya seperti itulah mukminin ketika perang jeung kafirin. Teu pernah seimbang perang mukminin jeung kafirin teh dina kuantitas jeung dina kamutahiran alat perang teu pernah seimbang. Selalu eleh. Zaman Belanda apa nu dibogaan kurang naon atuh. Nu dibogaan kurang naon. Ti ditu mah murtil geus aya, teh baja geus aya. Dereden gaya dereden bedil manu hiji dong der hiji asupan deui dereden zaman Belanda geus aya dereden urang teu boga tapi kok urang menang make bambu runcing doang kemudian aya hartina bambu runcing teh teu dibagus-bagus kemudian congona dipapas bacaan walau anna qur'anan suyirat bil jibal au qutiat bil ard balik teruskeun ku aing tiupkeun fa sarua jeung tadi nah neangan beung cek tes eta zaman Belanda kos kitu ente kumaha teh aneh Belanda lewat nah hanya aya mah encek mah ada Belanda lewat sini urut sukuna cokot di urut sukuna tah cirian tet buledan tendenan ka dia tak ieu urut sukuna bage bisa ngabunuh di ditu paeh di Belanda di ditu mantap kuari lamun hayang nyaho mun aya hayang ka awewe kemudian awewena embungeun tapak suku namana tapak sukuna ta ieu tapak sukuna nah mulai garit telat di bismillahirrahmanirrahim 9 kali ulah napas set ieu garit di 9 kali ulah napas set tapak jalakan berarti kan nah tendenan di tengahna a'udzubillahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim idz qala yusufu tenden kadinya set ujiana Kang Pen di mana eta bisa kos kitu ilmu Allah Masya Allah karim ye ulah lalawara loba jelema haju terus gendong maya dirinya teu balik-balik eta ilqala main tah itu iyalah kemaha agungan Al-Qur'anul kalamullah al-muta'abbadu bitilawati al-mujiz ngapeskeun jelema-jelema nu nakal Quran mentek nyalah gunakeun tafsir-tafsir Al-Quran apakah eta politik apakah eta memang hanya batu loncatan apakah eta memang ingin keren apakah cari nama apakah cari dunia dan lain sebagainya tunggu tanggal main Al-Quran lain main-main al-mujiz ngapeskeun jelema anu nakal terhadap Al-Qur'anul Karim
jelema kafir ku Quran ajur ujianana asal digunakan ku urang nu bener. Komo nu ngarti kana Al-Qur'anul Karim kemudian nyana seolah-olah nang tangan teu kudu ku urang pasrahkeun ka Gusti. Ya Allah ya Rabbi Gusti jelema eta teh ternyata horenggana teu akur jeung aturan Gusti. Abdi gelut teu wani lantaran jelema gagah. Abdi mah lemah nyanggakeun ieu Quran nu Gusti disalahgunakeun ku Gusti. Abdi hayang leuleuh memeh paeh coba hayang nyaho galedeng turunkeun. Ji bagua al-mujiz serahkan ke Gusti Allah. Serahkan ke Gusti. Dalakan. Ku percaya orang ke Al-Qur'anul Karim. Wah jadi jelema. Boro-boro eta kiai anu ngadukung kalau Golkar ajur kamari ieu keur zaman Soeharto. Ajur inting-intingan. Sakali deui ajur inting-intingan. Sakali deui siatan nu neruskeun. Aing mah toser doang. Iya mah contoh lain berarti ulah lain asal bener niatna. Iya mah contoh abe urang mantap ka Quran. Contoh teu kudu dijelaskeun di Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, di Banten, di Tangerang anu asup ka Golkar ajur teu kudu dibejakeun garana. Ajur. Eta ka Golkar salah niat meureun manan kitu anu teu salah mah. Anu teu salah niat mah. Anu teu salah niat mah. Maksud ji ajur takabur aya di nyana gede hulu aya di nyana teu meunang kapanggih jeung jelema anu bener haju ngomongkeun bae nyana acak-acakan pondok tinggal pondok 2 tingkat diganti ku ayam jago ayam potong ayam ternak teu karasakan kunya ieu mah salah satu contoh lain naon supaya urang yakin ka Al-Qur'an sih ade komo nyalahgunakeun. Ih, kula mah muringkak bulu sih ade. Cenah ieu mah urusan politik, leg-leg Gus ya politik. Ing teu politik aing. Nyahona Quran salah ngagunakeun jeung salah tafsiran titik geus beres. Urusan sia politik urusan sia, aing mah aing. Engke di nerakana sia, aing mah aing sorga. Ke pancen babagi aing mah babagi bae. Ku keyakinan aing tah mah. Ya aing cenah yakin, los leg-leg Gus ya keyakinan. Beres. Ci ngadukung Golkar nu salah bae ge niatna kos kitu atuh kok meleg-meleg Al-Qur'an tinggal dideleukeun bulan tahun deuleu kula mah dengan keyakinan sebab Al-Qur'an teh kalamullah lain bahasa urang al-muta'abbadu bitilawati dibaca hiji huruf kudu teu nyahona naon bae dibayar 10 teu nyahona naon teh mah geus beuh lamun nyaho dibayarna 100 200 sampai 700 sampai nyaho kana rahasia Al-Qur'an cak Gusti Allah geus ulah kudu nyaho aing langsung bayarna bisa hiber sia di dunia keneh ci bisa hiber teu saeutik para wali Allah nu hiber ka Mekah di Mekah teu bisa balik deui ka dieu lantaran di dieu ka Mekah mah wali keneh barang datang ka Mekah dipocot ka walianana teu bisa ka dieu emang aya nu kitu iya tuh meureun Ila wa innallaha ma'al mu'minin. Ya ne selalu dibantu ku Gusti Allah sakumaha para pejuang di Badar dibantu ku Gusti Allah. Ieu bahasa teh lain sakadar jang perang Badar doang. Ieu teh wa innallaha ma'al mu'minin mah selalu terus ila yaumil kiamah. Urang sorangan Allah kaduana, urang duaan Allah katiluna, urang limaan Allah kagenepna, urang 100 Allah ka 100 hijina. Dina hati selalu ngabarengan urang, teu pernah teu ngabarengan jeung teu pernah teu nyahoeun. Wa innallaha ma'al mu'minin. Tah tinggal galilah ku urang supaya karasa barengna Gusti Allah jeung urang. Eta lah nu kudu diteangan teh ilmu eta. Haju di dalam perang Badar teh aya sahabat-sahabat loba anu sahabat pikaserieun. Pikaserieun sahabat teh emang sahabat ala lugu gitu. Sesuai jeung karakter masing-masing. Pikaserieun, pikasebeleun. Sahabat eta kan jelema, karakterna masing-masing. Ya, aya nu pikaserieun ngaranna Nuaim bin Abdillah. Eta teh pikaserieun. Geus di Madinah ya, geus di Madinah.
rindu amat sakeuna ka Kangjeng Nabi hayang dahar bareng jeung Kangjeng Nabi beuh inget waktu perang Badar sakeuna nyari lu perang Badar mantep ieu lamun dahar jeung Kangjeng Nabi tukang dagang kade sabaraha teh ada dahar sakeuna teh 1 dinar kade bungkus di kamana di daharna di Kangjeng Nabi ka ditu nya ka Kangjeng Nabi dibayarna di ditu bayar Assalamualaikum cek Kangjeng Nuaim marhaban tuan eta mah naon kula ngahaja hayang bareng dahar jeung Gus Tuan geus lila sana rindu jasa teu dahar jeung tuan ieu alhamdulillah ayo dahar bareng teh geus beres dahar trojol pan eta nu bogana Waalaikumsalam cek Kangjeng Nabi saya eta nu boga dahar pan cek Kangjeng kumaha kula teh teu boga duit jeung teu boga dahar tapi hayang dahar bareng jeung tuan rindu jasa haju eta pedagangna ieu mah puari mah geus dahar jeung tuan kula bunga tinggal tuan nu mayar pareta pikaseureun pikasebeleun cek Kangjeng Nabi teh aya sidang umat ye sia tuh cek Kangjeng Nabi ulah dikitu-kitu ieu karakterna nya nama hiji karakterna nomor kadua jana perang Badar milu amankeun Umar cek sidina Umar aya keneh atuh milu deui di ditu keur carita lalagaana emang kumaha kitu Badar teh lain lalaga lain leutik-leutik naon kitu ngaranna riwayat kapikaseureun aya aya keneh nu em keneh tiluan nyana nu em jeung Abdullah jeung Abu Bakar nah kieu cek nyana teh dijual we kitu ku aing ngisi luloh ye pikiranna kos kitu ya mah jual ku aing ye kajen ku mah ge leos banyak aya sahabat sugih aing boga abid tapi nyana mah teu daekna ku abid jadi dijual ngan nyan mah teu daekna ku abid lamun di abid-abid teu daekeun tapi nu jelas nyana mah abid ngan lamun di nyebut abid embung geus ti ditu na teh kos kitu nya ku aing deuk dijual sabarit sekian jadi mana abidna yuk nyana jauh tuh itu langsung kudu meuli teh di talian nah naonna dia ye geus dibeli emang naon dia ieu abid ih kula mah lain abid nyaho adat sia mah tilok dek disebut abid sia mah geus pokokna ditali ieu naon teu lain naon dibeli sia mah gitu kula mah lain abid ih cak nu bogana ge emang sia mah tilok nyebut abid apaan kos gitu tah terus bae pas kadinya jual Abu Bakar aya naon ieu iya kalau meuli di saha meuli di Nuem cak Abu Bakar ieu mah lain abid ieu mah sahabat cak Abdullah kok ieu mah dijual kieu mana Nuemna cak Abu Bakar teh cak nu meuli tetap ieu abid emangnya nama lamun dibeli ge tilok nyebut abid cak Abu Bakar lain teu bisa tetep lain sama abid bae abid jual we Kangjeng Nabi kadinya sakina Abu Bakar aya problem tuan ya kunaon ieu merdeka dijual ku saha Nuem cak Kangjeng Nabi bebaskeun cak nu beuli teh atuh eta duit teh kumaha kun kula mah beuli cak Kangjeng Nabi ieu saksina Abu Bakar Siddiq ieu Abdullah henteu abidnya nama sahabat ieu teh nu sok perang Badar milu nah ieu dijual sabaraha duit dijual nu sakean cenah Kangjeng Nabi langsung ngabelantah dibayar deui lain mah lain abid beres cak Abu Bakar mana teh si Nuem mana teh si Nuem eta kan pikaseureun begitu datang langsung cek Kangjeng Nabi sebabnya milu perang Badar ya keistimewaan perang Badar nu mantak eta ge urang di disolawatkeun perang Badar lain lalawar teu meunang diganggu sahabat perang Badar sebab pernah dibantu ku malaikat ribuan malaikat salatullah salamullah ala toha rasulillah
Salatullah salamullah ala yasin habibillah tawassalna bi bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil bad ya Allah ahli badar teu meunang diganggu cek Kangjeng guys cek Abu Bakar teh mem duit mana duit eta kan nu Kangjeng ye teu bisa ieu mah akulah cek gitu ieu keur carita karakter sahabat resep eta urang lamun macaan asal bisa ngan hese teh macaan dina kitab teh kan eta ngaligut-ligutkeun hese padahal eta pigasarieun nah eta kos kitu nah kabelah dieuna Kangjeng Nabi asal kapanggih jeung nu seri asal Kangjeng Nabi keur dieu kapanggih jeung nu seri ka beneran Abu Bakar Sina Umar Sina Utsman kabeh araraya aju liwat nu Kangjeng Nabi seri cek Abu Bakar teh limadza ya Rasulullah kunaon ieu make seri inget gak jual abid cak Abu Bakar ge heueuh cenah kula ge asal kapanggih we jeung nu Kangjeng Nabi teu pernah teu seri bae cenah eta kalakuanna kos kitu eta dahar bareng hayang berkah kudu Nabi nu mayar lain abid dijual duitna dibawa ku jana Kangjeng Nabi eta matak asal kapanggih jeung nu seri bae Kangjeng Nabi mah ta eta teh kahibur Kangjeng Nabi ku kidu jadi karakterna geus kos kitu iyalah perang Badar masyaallah masih loba keneh ke selanjutna nu pikasarieun dalam rangka sahabat-sahabat nu milu perang Badar masyaallah ya ayyuhalladzina amanu wallahu a'lam a'udzu billahi minasy syaithanir rajim bismillahirrahmanirrahim warwa syekhani lan ngariwayatkeun sapa syekhani Bukhari Muslim anna Rasulullah satuhuna Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qol iku ngucap ya Kangjeng Rasulullah ilafan ma taraktu ba'di fitnatan hiya adarru 'ala rijal minan nisa'i ora ningali isun ing dalam sahu sadaya bawat ingsun fitnatan ing fitnah hiya kang utaya fitnah iku kang leuwih ngamadaratkeun 'ala rijal ingat pirang-pirang wong lanang minan nisa itu nimang saking pirang-pirang wadon Imam Bukhari nu aya di Uzbekistan Imam Muslim di Termit Uzbek mentak lamun geus pernah ziarah ka Imam Bukhari kabayang masyaallah istimewa na Imam Bukhari Imam Bukhari pernah nyarioskeun kieu sanyana Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kantos nyarios saur Kangjeng ma taraktu ba'di fitnatan hiya adarru 'ala rijal minan nisa teu ninggalkeun kaula sabada mawat kaula kana fitnah leuwih bahaya terhadap lalaki tibatan awewe di akhir zaman agama mah geus jelas bakalna campur aduk sebab Kangjeng dakwah teu beak Yahudi teh lalumpatan Nasrani lalumpatan tina nu lalumpatan etala berkembang biak ulah kaget negara mana nu Yahudian jeung negara mana nu Nasranian moal aya jidah liat Nasrani jeung Yahudi ambalaya urang lamun ningali di Baghdad eta salib ambalaya di Iran salib loba Yordania salib Mesir gereja aya teu aneh tambah nu kos kada itu mah tinggal pabisa-bisa bae urang negerkeun agama jadidu imanakum bila ilaha illallah justru cak Kangjeng Nabi lain eta nu paling dikhawatirkeun jeung paling bahaya mah ye kuring teu ninggalkeun fitnah nu leuwih bahaya terhadap lalaki ieu tibatan awewe nu bahaya-bahayana fitnah mah awewe
etik jelema anu boga pasantren ajur ku sebab awewe tadi namanya di kiai-kiai tapi horenganan aya hiji awe nu dipake karesep kunyana mimiti nama titah mencetannya bil barokah sial tak kiai bisaan bae bil barokah coba cenah mencetan rada kaluhur berkahna abeh rada gede masyaallah aju tita mencetan calanana supaya dibuka abeh kadeuleu berkahna tolong teh coba menang 2 bulan reuneuh tah hasil barokah ambalayah kiai nu model kos kitu naudzubillah min zalik naudzubillah bin zalik wa min zalik ai kawin mah masalah kawin mah masalah jadi titah tsunami na bermasalah ribut na bermasalah kawin mah teu bermasalah nu mantap kurang lamun untuk nyandung kudu gagah jandung eueuh babacaan anu kudu naklukeun awe iwal ti gagah asal awe di komat memenya na calangan jadi lamun teu boga karakter jawara ulah nyandung di nyandung mah kudu boga karakter gagah jawara mantap jelema nu nyandung gagah nu teu nyandung mah teu gagah nu gagah teh nu nyandung berarti kan boho bisa pohara ngan haju ka bladituna teu nyaho balik nu nyandung mah imah nang nyeun nyana tapi nyana deuk asup asa-asa geus dikunci kuno kolot aju ngagoler di dapur imah ratusan juta nang nyeun nyana nang iri kutik nyana heuh capek tapi nyana deuk balik sieun besi dikokoprakan eta nu nyandung tungtung nama ngagoler di pos kamling henteu cenah kiai teh mah ngandongeng doang teu aing mah dongeng ge sia teu nyandung tah masalah ieu kita panggedena mah negara urang teh ieu teh lain lalagaan anu bahaya teh awewe asal tadina mah kapan manehanana lugu jasa barang jadi DPR masyaallah horenganan beuh sekretarisna nya sarareungit deui nya uulutudan komo lamun geus jadi bupati kunjungan gubernur kunjungan komo presiden mah nu mantap Gustur nganyeun karikatur cek Gustur teh kunjungan ke sebuah negara tapi Gustur mah teu pernah sare di kasur sarena teh di juru bungan di kasur kunjungan ke Medan geus disiapkeun pelayan-pelayana jeung anu bakal mendampingi Gusdur. Begitu masuk kamar Gusdur mah tidak pernah tidur di atas ranjang di atas kasur tetap Gusdur mah tidurnya di pojok eta kan kurang teu kaharti kunjungan dalam negeri kemana bae Gusdur selalu tidur di pojok kunjungan ke luar negeri kasur Gusdur mah tidur di pojok teu kaharti kan sebab teu meunang ngabukakeun aib negara begitu ditaliti aya naon sih horenganan geus ngajopak di luhur eta geus ngajopak di luhur eta dek dipake dek teu dipake geus dibayar sama ku negara mantap Gusdur teu pernah tidur saya selalu di pojok eta bahasa Gusdur orang di luhurna geus aya lain hiji deuk sabaraha bae presiden mah geus dipersiapkeun mantap kulit teu betah jadi presiden tayang eureun bae lah aju eureun presiden koang-koang ieu kos kitu rahasia-rahasia negara urusan kos kitu teu beunang tapi loba nu ngabocorkeun seperti eta mantap jelema barartah ge kakarak jadi DPR bae ge waduh begeutna tuh tadina Luis Kuari jadi eueuh sinaran maksudna sinar batinna eueuh beak awe-awe tadina mah keur dagang jengkol mah di pasar masih kene salat berjamaah barang kuari dagang jengkol trekan geus teu kaburu berjamaah baring kuari jadi ekspor impor kuari mah teu nyaho masjid deui tur cicing di mana bae
hayang tinggal ceklak, hayang tinggal ceklak. Namun orang nyaritakeun soal pengusaha-pengusaha nu aya di urang emang kumaha gitu. Boro-boro batur urang ge kapan majikan urang eta deui bosana tuh komo nyana. Gagah aya di nyana, duit aya di nyana, lengkah aya di nyana. Oh, awewe emang kaning loba jasa. Boro-boro naik mobil Mercy Baby Ben Rolls Lexus, cacak-cacak naik mobil Fortuner bae ge nu ngiceupan loba jasa tanya ge Kipu Loli. Kakarak Fortuner. Tuh ngiceupan geus loba jasa. Atuh komo kelas-kelas atas geus emang awewe ku hari kumaha kitu. Masyaallah. Iyalah. Encan anu dirumus awewe teh hartina dirumas teh pake cocolok usaha, pake cocolok politik, pake cocolok aja dicolok. Awewe lain lalagan. Haju jadi komoditas perdagangan. Di negara urang teh aya 29 negara, alhamdulillah lengkap dek milih mana urang aya kuat. Urang dek make urang gede Mesir aya, dek make Pakistan aya, India aya. Dek make urang Turki aya di urang, dek make Arab aya. Dek make mana di urang, geus komo Cina mah ambalayah teh kudu ti RRC di urang ge. Tah disewan ambalayah. Dek make nu mana? Geus puguh urang Indonesia na. Masyaallah bule. Urang Inggris, urang Belanda, New Zealand, urang Amerika ambalayah. Malah mah nyana sodaqoh gratis ka urang. Loba di urang anu geus nu enggeus jadi bahan komoditas 29 negara dia. Masya Allah kan. Hayang nu putih jasa, hayang nu bule, hayang nu beureum. Datangkan leteng aya. Leteng aya. Lamun hayang nyaho mah hotel-hotel di Jakarta teh, lamun kelas 1, kelas 2, naon gitu ngaranna? 1, 2, 3, 4, 5 eta mah masih kene jang dalam negeri. Lamun geus digenep 7, 8 teh eta mah geus lain deui. 9, 10 ka ditu naon belasan geus lain deui. Emang kiai ka ditu loba omong. Saya masuk nanyakeun ka ai. Saya ka nyaho. Nah iyalah ucapan Kangjeng Nabi, kabahayaan anu luar biasa ngabahayakeunana terhadap lalaki adalah awewe. Lulus urang tina fitnah awewe lulus. Mimiti urang masantren kakarak gaji amil jurumiyah, kemudian murodna kabelah dieuna kakarak dek nyalal doang geus aya nu ngiceupan. Eta narkiblab diatun poho. Tadina narkiblab diatun aya 5 labdiatun mangni baca 5 wajah labdiatin barang aya nu ngiceupan jadi 7. Awewe aju gelisah kakarak gedeg gaji alfiah aju gelisah nu kadedeulekeun lain utawi susu aju kieu bae nyana merenung sorangan acak-acakan bebeja ka mana mak lah ya mamaning kawin bae mak kandas di tengah jalan awewe eta mautul ilmi bifahdaiha paehna ilmu kajepit ku pingping 2 galak eta pingping 2 nu sakola ajur ku awewe nu masantren ajur ku awewe geus jadi kiaina ge ajur deui bae geus ku awewe masyaallah ai kitu mah dunia alal ajur mah geus alal ajur jasa komo di Indonesia mah geus hahalang atuh bebas pergaulan bebas ieu kakarak taun sakieu ka hareupna wallahu a'lam. Mudah-mudahan orang kabehan ditangtaingan ku Gusti Allah, diraksa ku Gusti Allah, dijauhkeun tina mara bahaya jeung fitnah. Urangna keluarga urang anak incu urang diraksa ku Gusti Allah, disalamatkeun ku Gusti Allah sehingga lulus urang dalam rangka ibadah mencari ridho Allah Subhanahu wa taala. Bi barakati umil Quran Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.